hanya af'al Allah, tidak ada selain af'al. Sekalipun Rasul makhluk panggilan nol nisbat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alimi sirri wan najwa wa kashifi durri wal balwa walladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Al-ayat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin iftaradahunna Allah al-hadis. Wa qala aidan fi riwayatin ukhra as-sholatu mi'yarul muslim. Wa qala Syahmad bin Athaillah fi kitabih liyakun hammuka iqamatas sholah la wujudas sholah. Wa qala aidan as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasid dzunub wastiftahun li babil ghuyub. Wa qala sahibul atqiya ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawassala. Modif hormat pengatur waktu sadayana para alimil ulama, guru-guru, guru ngaji, bil khusus pun adi mendan sami kokocoran di haur kuning. Mugia tambih istiqomah, tambih barokah manfaat ilmu aranjeunna. RT RW Pakadus anu geumbeur cenah tadi. Mudah-mudahan jadi pamarentah nu jalujur. Insyaallah ke barokah ieu pasantren jalan bakal sae. Siapa bunuhnya? Sadaya jamaah pangaosan, ibu, bapak, wargi-wargi, murangkali santri, santrinya. Teun we ini kakara 20 urang. Simkuring kebaheula tiluan. Satahun aya sekian. Dak janggus tong dihayang-hayang. Intina istiqomah kege datang sorangan. Mudah-mudahan sadayana dilungsuran ilmu nu manfaat. Insyaallah barokah kiai na istiqomah, barokah pamarentah na jalujur adil, masyarakat na soleh jeung solihah, ieu tempat bakal pinuh ku barokah. Naon jatuh satos ngadoakeun. Dipayun ngadoakeun punana we pun rai, mudah-mudahan tambih istiqomah sabar ngajalankeun amanah titipan ti Allah. Ieu tempat nu sakieu buktosna alhamdulillah geus aya 2 gomangan anu taun kamari teu tulus da si Covid na datang mimiti. Mudah-mudahan ieu bangunan anu 2 sing barokah, sing manfaat maslahat, raos dicalikanana kanggo milari ilmu. Oge bangunan nu teu acan jangan nuju di pondasi eta kanggo bumi. Mudah-mudahan engal tereh ke kapayuna ngadamel madrasah pras mata-mata rosen yang ieu dihana make beusi teh.
bisi dah Allah mah tumuhin nya kayak bilih beki tamah aekeun deui nang sakitu merenyang geus mimiti lah ya memeh koditu titip orang diamanahan ku Maha Suci dan jika namun Bapak jumeneng mah rek wasiat kaja angusna akang mah kapungkur alhamdulillah wasiatipun guru bahasana maneh haram ninggalkeun santri tong sieun lapar mah urus santri jimat nomor hiji santri itu jangan dagangan tak hampura uring nemeh rada telat ngaji heula jadi lah mereka angkat keluar itu tanyakeun ka Nya Asep nu can datang ka pondok mah paharupna aya jadi mun bade angkat wengi wayahna hanca wengi ditarik heula ka bada asar nu biasana bada asar lu agung taranaos sok talarana uruk barudak wayahna nu gede ngaji keur jama takdim peuting moal ngaji da emut wasiat guru ngan karaos janggal barudak meureun betah dari ditinggalkeun sapoe dua poe masa kali dua kali ngaji teh lah bungaheun keneh hari hayo-hayo teuing mah ditinggalkeun saribu bangkar maka amanat pertama tipun guru haram sia ninggalkeun santri eta ngan eta teh jangkos geuning kunci mah urang nu dititipan ilmu ku Allah dipercantan ku Allah sing istiqomah nu aya uruk sakitu ulah ieu ari santri hayang loba nu datang nu aya ditinggalkeun wae atuh kala kabubar mantak sok emot teu jangan aya kisahnya guru sakola di haur teh anu hayang nyieun eta teh geuningan ameh payu sakola meureun keluar kan disarekan ku bapak almarhum teu kudu kikituanan sia guru sakola guru sakola sing istiqomah sing ikhlas ngalajar di sakolahna guru di pasantren sing ikhlas ngalajar di pasantrenna engke sakola jeung pasantren didagangkeun ku Allah jadi kunci awalna itu bagelnya sok sing teras nu aya uruk kajeun saeutik da mau ujug-ujug loba bapak hoge hiji baheula nama nu hiji diketak kelas istimewa atuh batur ge uningan da berkualitas keur ngadongeng heula kang sim kuring ge dituluwi gintu cenah kang libina geus teu aya baheula ngaranna teh Ciima itu teh kan ayeuna janten Tanjung Sari wasailna dinamian digentos ku Mama Gunung Salikur nu ayeuna mah sifat aki sim kuring tadi pun bojo nyambung Mama Gunung Salikur teh cek Mama Gunung Salikur baheula tah ayeuna janten 3 lantai kan wono istri geuningan dina sengket eta cenah baheula pidatona teh ka masyarakat Ciima ieu lemur tong Ciima geuleuh cenah Ciima urang ganti ngaranna Tanjung Sari insyaallah isuka ieu lemur bakal rame baheula teh cenah kan digentos Tanjung Sari sareng sim kuring meunangkeun sifat incuna ayeuna mangkaning mertua teh nu paling dipikanyah Mama Gunung Salikur tak nyambung alhamdulillah eta lalakonna teh baheula nyanggus di ditu matak sing teras ge mah jeung istiqomah eta kuncina sim kuring baheula cek kumawana naon kal janggus sadi dak santri ngeureuyeuh bener dararatang sorangan anu aya we diurukan nya alhamdulillah beureun kitu wasilahna mimiti 3 4 jadi nambah loba ayeuna mun beidnillah tah jadi kitu kaayaan di Tanjung Sari nu leuwih gintung teh aja akang nan anger kuncina emut amanatkeun guru haram ninggalkeun santri eta kunci pertama teu kudu dihayang-hayang loba keun we urang mah nu aya uruk sing nya ikhlaskeun istiqomahkeun engke mah santri datang dengan sendirina didagangkeun ku Allah insyaallah tak sarua ngaranna tungtungna jaraun kuning hikmah alhamdulillah akan ge baheula kitu bawa ku sia ngaran pasan haur ka kitu cenah nyana pe tungtungna kan mursyidna pedah di BU aya asrama al mursyidi cek penuru bawa aja digabung we ya jadi mursyidul hikmah sanajan bahasa alumni yang dihina ku ka haji ti haur naon mursyid irsyad cenah aja ulah mbok ieu mah aya miftahul hikmah
Nah, mudah-mudahan barokah sadayana, amin. Nah itu yang santi semangatnya, semangat siap. Nah, ulah wakahayang loba mal ujug-ujug danger al ujrah bi qadril masa kok matak sok karonaat di pasantena tong loba arulin tong ulin ulin kacudengnya taranya lah tinggal noong ti dieu kok eta cudeng. Jadi moga-moga ya tempat langkung-langkung majeng langkung barokah wasail si ujang dipercayana istiqomah dina ngajalankeun amanah sandina tambi saroleh solihah tambi seueur masyarakatna langkung-langkung ngarojong jeung ngadukung eta kuncina lamun kiai geus jauh jeung masyarakat waduh itu kuncina kan di lemur mah jeung masyarakat kom da urang mah jauhnya teu boga naon mata barokah rojongan doa di masyarakat. Tetap insya Allah berkembang asal hiji sadayana. Hadirin rahimakumullah, kamari keur hajat sakedeung aramok. Bukan waktuna riweuh kan ya hari keur hajat. Ayeuna teh ke jam 3 siap. Wah, ceuringan. Ayo mari we. Nah, ada kamari mah teu papanggih jeung punuh nya. Kerajaan tak punuh enggak? Ayahnya satu ayah pernah punuh paneri kenapa saya ada kamari ayahnya balikan di dalam banubuh kamari mahnya ayahnya hadir sadaya alhamdulillah kang punuh tapi disebut-sebut si covid si corona terus ulang tahun berenang ayahnya malah lah jadinya ya namun dibubarkan dari carekan ulah punuh iya ke masyarakat orang Cile keluarga pesantren Miftahul HP menyikapi si koron toun cek bahasa Arab mah tong sieun teuing nah ulah ngaeyahkeun tanggapi biasa-biasa wae mangkana cek dina tafsir Sawi bahwa toun nisbat ke orang-orang kafir jadi siksa nisbat ke umat Islam rahmat kanya ahdi Allah sok kurang babarengan jeung santri ameh semangat siap Bismillahirrahmanirrahim milu saya teman mama lencing awas ulah Senin siapnya kali itu isuk cek soalna malam Senin rek namatkeun heula bada maghrib kayak pada isya 6 wajah isuk setar tong kaluar di kobong setar kayak sabulan 2 bulan jeung Ramadan tong kaluar di kobong Bismillahirrahmanirrahim ngiring Mang Hendi Pato'unu nah ini mas Andri ngungkul ibu-ibu mata milu tuh orang jolang tuh Pato'unu adabun lahum bihilafil ummatil muhammadiyati man mata itu dan fa'innahu rahmatun lahum man mata bihi au fi zamanihi kana syahidan kok sandria saya baca siapa nangtung kok mau jabri jadi jogur kunang saya tahu ceri saya Pato'unu adabun lahu to'un wabah covid corona jadi siksa nisbat ke orang-orang fasik nisbat ke orang-orang zalim nisbat ke jalma bihilafil ummatil Muhammadiyah berbeda covid to'un ke orang Cileah umat Nabi Muhammad sallallahu nah itu kan bunuh kumaha tuh fa innahu rahmatullah si to'un si corona si covid nisbat ke mukmin adalah rahmat kanya hati Allah intina cina balik ka Allah bongan beureun kamari keur memeh usum kop loba malaweun wae ka pangeran ngajaran dibere wabah anu mendunia kumaha karasana ekonomi ripuh cenah nu biasa loba duit mah da urang mah jagus natara boga bisa ya nata kasar teu aya da apa covid
da memang kayak kieu ayeuna kieu deui wae so anu tadi loba duit gerakan ho bangsa pengusaha datang corona wah kakalabakan kedah urang mah memeh kopi ge kieu wae usum kopi dah kieu teu karasa halus makana kanya hati Allah sira balik ka pangeran tong nyaroyo duae tah neme saya mana balik temilu ngaji baca sia dina hikam juga bab baca teu ngaji mana mah cikeun dari umur man lam yuqbil Allah bi mulatafatil ihsan quyida bisalah ilaihi bisalah sil imtihan. Jadi lamun jalma terek nyang hareup wae ka Allah dibere ihsan kahadean kanya ti Allah sehat dibere duit loba nyoyo duit teh nyang hareup ka pangeran ulin ka cudeng goplah ka pangeran wayahna kanya hati Allah huyida ilaih bisalah sil imtihan maka dicangcang deh diboroban diturunan musibah balai gering awak maka kadang-kadang gering awak mah rada maca istighfar ka pangeran mangkana anu ngadorong sangkan manusia balikna ka Allah ku jalan taat jeung hidmah aya dua hiji kudu dibere nikmat jadina syukur kakara ngaladen kadua dibere musibah eta sangkan balik ka pangeran matak nisbat keur urang Cile keur masyarakat desa tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ieu wabah corona jeung covid kanyaan di Allah intina yuk urang balik menuju Allah ulah nyaroyo wae kumaha mun aya urang tawang maot disuheb naon aya Gus positif maotna gara-gara si covid dijawab dina kitab man mata bihi kana syahidan siapapun orang mati sebab covid maka mautna syahid akhirat kulantaran syahid akhirat atuh biasa adusan dibungkusan disolatan dikubur ulah langsung dipalastikan karena peti itu daya tak salah tak bejakan kubunuh kau pemerintah harus siap tak kubunuh bagian bunga debek jenakan kakara dina kursi panas gitu lain ieu mah mau tuh covid kan sababna penyakit biasa penyakit kolot geus asma tata dina oge geus ararateun dina oge geus geringan we lain covid teu positif negatif tapi mautna di masa sarua man mata fi zamanihi kana syahidan nu mautna dina usum covid sanajan lain karena penyakit covid sarua mautna syahid akhirat mantap nitip ka masyarakat urang desa Tawang dusun Cire Begokulur Cire ulah sagala hese atuh tadi Cire hese sagala hese enteulah sagala babari dusun Cirere tong ngaeahkeun teuing tong sieun mata biasa mudah-mudahan engal hilang diangkat ku Maha Suci eta panyawat amin. Rojabannya Gus rojaban wae mudah-mudahan menang barokah rojab sadaya barokah Sa'ban barokah Ramadan dugi kana sasi Ramadan mata doa nu sok ku santri dilalagukeun Allahumma biroho wasa wa ballighna muga Gusti ngabarokahkeun barokah Rajab barokah Sa'ban barokah Ramadan kieu teh Rajab gambaran syariah litat hiril badan nu ceuk hikam warid pertama datang kana hate urang Cile sangkan resep ibadah resep kamas resep kamadro pangao bahkan resep ngabangun sarana agama Gusti ayeuna dua geus beres kantun ge nyin madosana Gusti tereh deui teh ngeureuyeuh we nikeun tah mangkana barokah Rajab aneh semangat ibadah dohir walid awal nu datang kana hate seorang murid mangkana muga barokah Rajab ayeuna khususna urang Cile ahli berja
ahli pangao, ahli soda, ahli amal kasae, sanajan hate can bisa eling ka Allah. Dohir heula sing hararade resep minuhan mas, jin jeung mad rasa. Tah kulantaran kudu nae ulah didinya bae ngan alus ka resep oge dina ibadah dohir. Mangkana hayang menang barokah Sya'ban. Gambaran tasawuf litathiril qulub mata cekikam warid kadua supaya hatena eling ka Allah, amalna jadi ikhlas, henteu sebatar ngagamar unggul ibadah dohir tapi aya sian. Mangka warid nu kadua tah anu ikhlas dina amalna barokah Sya'ban. Barokah Ramadan gambaran hakikatu tauhid litathiril ame murni ruhaniyat. Mangkana datang warid nomor katilu sangkan manusia henteu sebatas dohirna ibadah, hatena aya naonan lempeng hadir ka pangeran ngan kadang-kadang eureun semestinya dianggap eta muktamad alehna nu ditata geunanana amal hade kan goreng kene. Matak datang warid katilu dalam rangka goibah nyamarkeun teu boga rasa diri keur dina hade murni afal Allah ku keur tiba ka diri urang sadaya. Nah itulah gambaran Ramadan. Matakmu urang cile urang cireres geus meunang barokah roj, barokah sah, barokah romad, insyaallah engke lebaran suci sadaya. Kan Idul Fitri mohon kembali karena kesuci, mudah-mudahan beunang ku urang cile amin. Bukti nak suci urang cirere engke pas lebar belis mewek sacenah terang belis untuk belis teh bapak setan. Apa setan? Anak belis. Cenah tafsir hanya ngemkeun bahwa setan teh al jinnul kafir, jin anu kufurna. Cek iblis mewe jejerita pas lebaran teh ditanya ku anak nasi setan, bapak kunaon mewek wayah di balik, kunaon naon menya kunaon naon mewek erakeun. Wah, didesak keras, ujung-ujungnya ngaku si iblis. Pana kuring mewek, bongan urang cireres, urang cile, urang curug deng dihampura dosa ku pangeran. Barokah Rajab Sya'ban jeung Ramadan, uing kesepian menyendiri teu boga balan. Pana mewek sok rasakeun. Tah nu jangset lamun keur kasmaran jeung kabogoh maneh. Di lembur boga kabogoh maneh. Teu datang ka pondok keneh mak carekan ke kesepian belis teh teu boga balan sabab urang cireresena dihampura dina dosa. Mangkana setan unjukan deui atuh kumaha Pak sangkan bapak cager mewekna ulah ceurik wae wayahna urang cirerese urang cile toelan hatena nu kolot nu budak kumaha sina miceun tiung pas lebaran, sina miceun gamis, sina miceun sarung, mun bisa mah sina mararabok, bahkan sina arulin ka cudeng, neangan royuk sapasang-sapasang. Mun aya nu kitu bahkan ulin ka Pangandaran, ulin ka Batu, hatena jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Ciri katohel belis, katohel setan. Mangkana lamun kajadian itu belis seuri deui bunga da loba deui balan. Nu tadi kesepian teu boga balan, ayeuna loba deui balan. Nah, naudzubillah summa naudzu. Tak boga urang sadaya sakumaha nu sok didoakeun dibaca doana kenging barokah Rajab, barokah Sya'ban, dugi kana sasi Ramadan. Dayakin Ramadan ibarat seuneu, Ramadan ibarat hujan anu badan dalam rangka menghapus ngabersihkeun dunubal ibad dosa-dosa hamba. Memperingati Isra sareng Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi tah amanat dina Johar Tauhid Syekh Ibrahim Al-Baijuri nyangemkeun bahwa dalam rangka memahami kejadian Isra sareng mihape urang cire
sing sarua jeung tafsir, sing sarua jeung hadis. Ulah dipaksakeun ku otak. Jadi memahami kejadian Isra sareng Mi'raj sing sami jeung tafsir, sing sami jeung had, ulah dipaksakeun ku otak wae cireres teh nu leutik mana si Akang. Leutik tapi galak. Ya kan? Ini HP. Sing akur jeung tafsir, sing akur jeung hadis. Jeung deui kewajiban sebagai umat anu kataklif urang Cireres tentang Isra jeung Mi'raj hanya kewajiban nekadkeun ngumpul. Naon cenah? Tuh runutan hanya nekadkeun ngayakin atas kejadian Isra sareng Mi'raj. Teu kedah kuninga kumaha kaifiatna. Teu kedah nurutan. Karena Cireres mata cek dina kita Riyadul Badi'ah di antara cabang ilmu tauhid kabagi tilu. Hiji wajib ditekadikeun wung, dua wajib diuningakeun wung, nomor katilu wajib dipidamel wung, hiji ditekadikeun tahwa minhu cek dina sarahna di antara anu wajib ditekadkeun wungkul adalah al Isra'u wal Mi'raj. Isra Mi'raj salah satu anu wajib ditekadkeun. Mangkana kewajiban urang Cireres tekadkeun yakinkeun ayana kejadian Isra sareng Mi'raj wios teu ka hati ku otak urang oge dan teu dititah ka hati. Ulah dipaksakeun Kang Cireres. Tong dipaksakeun. Kenapa? Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ari mukjizat khawarikun lil ad. Ngadobrakan adat kabiasa awas jangan henti. Tong dipaksakeun ku otak. Nitip. Tong dipaksakeun ku otak. Maka jangan pernah mukjizat untuk dijadikan syariat. Mata riweuh rame di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang pasti pemahaman gara-gara dipaksakan mukjizat untuk jadi syariat. Iya nu riweuhna. Awas ya saya iya. Detik-detik galak cenah tuh. Siap kan? Perasaan? Perasaan? Moal keheul. Mangkana kawajib Cireres hanya sebab nekat ngaya atas kejadian Isra sareng wageus tuluh cejolang. Cocok cejolang kumaha tuh nuhun ha. Di awas ya aja dicarekan deh. Galak cenah tuh. Boga nunutan, bisi nunutan. Balena gue cenah. Hadirin rahimah. Ari mukjizat Kangjeng Nabi seueur kabinabin sakumaha dina Johar Tao. Sok ngalagu siap nih. Wa mu'jizatuhu. Milu sehat maneh. Wa mu'jizatuhu. Kasiratun guror. Minha kalamullahi mu'jizul basar. Sok kece cijolang Mamah Yuli. Siap ce? Kita putra aja lain nanya lah. Masa badak ya coba neng. Wa mu'jizatuhu kasiratun guror. Mana saya roh? Sudah aman. Waduh. Doakeun mudah-mudahan yang sehat. Yang sobar sudah mana? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi kasiratun seueur guror pisan lobana aja. Minha di antara mukjizat Rasul kita wujud lain. Yang wujud ayah, awas balik saja. Ada yang wujud mau budak ya. Di antara mukjizat Kangjeng Nabi kalamullah Al-Qur'an. Naon cenah? Naon cenah? Al-Qur'an kalamullah bagian daripada mukjizat. Mangkana Al-Qur'an sanajan urang Cijol, urang Cile, urang Cireres teu apal maknana, teu ngarti manana jadi ibadah ku dibacana. Ibadah ku dibacana.
Makanya jangan pernah tertipu, terkecoh dengan gerakan-gerakan yang punya pemahaman bahwa ngaji Quran teu apal harti manfaatna ceuk saha sia. Soehkeun kitu mah orangna. Tegalak teuing. Awas jauh ya. Murageun ka cudeng sia. Kan urang mah geus ngaraji curumnya nyanenya. Aya kalam teh kabagi lim. Kalam ceuk. Kalam ceuk. Di maneh mah kalam cek lub, cek pik, cek usul, cek mutakal, cek nah husi sok baca nadomna neng lugawiyun pok ngaran kalam cek usul fikih pamageh narangtung sih aseh nangtung al-labdul munaz ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi al-mu'jizu walau bi aksari suratin min hu al-muta'abbadu bitila lapadu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi anu jadi mukjizat sanajan ku surah anu pangpendek al-muta'abbadu bitilawati jadi ibadah ku dibaca sanajan teu apal hartina tegalak deui cenah resek nyebutkeun maca Quran teu apal hati kos semuanya teu gugulung kalapa urageun ka cudeng sia ceuk saha aku mah tak bubar umat konggoroning masyarakat biasa urang Cilek sok janggu sih can apaleun kabeh mana Quran komo tafsiran mah belum ngejang mangkana awas bunuh jangan bunuh. Jangan pernah punya pemahaman baca Quran teu apal hati eueuh gunana. Beda jeung koran Quran. Beda jeung pacewok sia. Beda jeung WA kieu rese. Al-Qur'an mah janten ibadah ku diaosna. Mata mugia barokah rojabnu ayeun. Urang Cirere ahli ngaos Quran. Amin. Sok nenek tuluikeun maca Quran sanajan teu apal maknana da hese mana Quran. Tongkoroning nenek lah nu ngorag heseun ece Mamah Yuli hesenya cenah cok budak heseun kita maca tafsir hese kono teraskeun komo nu kieu geuningan nyagus lah ngaji Quran teu make tajwid mah doraka cenah daya keterangan man lam yujawidil Qur'ana fa huwa asimun saja mah teu make tajwid dan naon teu ngaluskeun teu make tajwid bacaan Qur'anna doraka maca Qur'anna bener keterangan bener ngan awas ulah dibikeun ka urang Cileah nenek-nenek nu sok ngaji bisi kieu ya ceuk si nenek atuh ka teu ari ngaji Qur'an ari kalau ka haram doraka mah pedah teu bener tajwid mata kasing bisa nyampaikan hukumna ya Cirese Cileah Cijolang becelin kalau nyeri hati Cijolang lagu kulur lagu kulur tong lagu kulur daya alumni pun biang itu desa cenawan deh alumni cenawan ceiin harus ceiin mana waktu damang di wae baheula nu sok ngasuh kuring bewer berenang ya dora kasot kurang nyetrum ya dora kasot jang ujung urang Cireres macahkur kebener taj upah aya kesempatan untuk belajar tapi itu dianggo di aja lamun kangpun dibere waktu ke belajar kur tapi itu diajar kur ngadon pacebokan ngadon WA kakara doraka eta kangpun ari kitu mah emak-emak nenen mengonan jalan sorogan Quran jalan osokan osok tapi pas maca Quran sorangan di imah salah deui moal doraka nu kitu mah da geus diajarna oge mohon keraskeun maka Al-Qur'an bagian daripadamu jijat maka sok barokah rojamnu ayeun muga urang Cirere sing jarali ahli Qur engke lami-lami Quran katal lami-lami Quran kapa lami-lami ke bisa mengamalkan kandungan Al-Qur'an keraskeun
naon deui mukjizat nabi lah terehkeun bisi penting deui wajzim bimi rajin nabi kama rawau wajzim bimi rajin nabi kama rawau yakinkan ke orang cire bahwa bagian daripadamu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi mukjizat naon kulantaranmu nya khusus ke Kanjeng Nabi rek kahartos rek wayahna kewajiban hanya nekadekeun wung ulah dipaksakeun kudu kaharti ku otak maka jangan pernah mukjizat untuk dijadikan syariat ngerti jererese awas akan mengkol pekrek bitisna udah pikir kade jangan ujo jangan semangat jangan Alhamdulillah kemana karo jangan naon hari Isra cek tafsir ar-rohlah al-ardiyah perjalanan di muka bumi buktasna minal masjidil ilal masjidil di masjidil haram ka masjidil Makkah kapales Baitul Muqad jarakna jauh ka binabin cek beja naik kontak ge sabaraha bulanan 2 bulan apa nyago senajan lami tah ari ayeuna saputing ge dalailan bahasana taklil cek sakaul mah 4 jam cek sakaul mah 3 bahkan mah aya sajam nyebut bahkan kurang sok muncul menyebutkan menyak tereh teuing ayat lah jangan jawab tirerese jangan pernah berkata menyak ke Allah sia hari ngarajin tauhidnya hari ngarajin sebutkan menyak keneh ka pangeran menyak tereh lamun urang cireres ustad cireres nyebutkan menyak keneh ka pangeran geus ngeuweuhkeun sifat kudrah Allah sia sadar jangan juga jika jauh ulah menyak kalau jangan juga menyak tereh asih menyak kawasana Allah sing lebih cepat batang tipu Allah maha kawasa digabungkan jeung kajian ilmu sekolah kan Nabi tadi diciptakan tina cahaya bagaimana kecepatan cahaya ilmu IFA cepat lihat kecepatan suara dibandingkan cepatnya Rasul Mi'raj Isra dengan kecepatan cahaya dan lebih cepat keneh Rasulullah sallallahu alaihi kapan Rasul kamu lagi di bawah Rasul contoh para aulia illah salafus salih kapan dina kajian suluk ayat toiu ngariwut dunia nama ujo bisa jadi orang cileah walina Allah tah nu jabri gua teh enggak kapamijahan salengkahun kan ngariut dunia anak kekasih Allah mohon komo iya Rasulullah sallallahu alaihi matak mihape ulah aya bahasa menyak sia ka pangeran sarua jeung ngeuweuhkeun kudrat jeung iradahna Allah lamun kitu bahkan ayat subhanallah di asra bi'am itulah sepenuhnya didikan untuk bertauhid terhadap Allah ngamurikeun bahwa hanya af'al Allah tidak ada selain af'al sekalipun Rasul makhluk pangmulyana nol nisbat ke Allah subhanahu wa ta'ala kan geus ngaraji wahdaniyah matak asra bi abdi bongkar ku balago asra musnad ilhina domir balikana alladzi Allah teh bi abdi sebagai muta'alliqatul fi'lina lamun dibongkar ku teori ilmu usul fikih bi abdihi lapad mufrad anu idofat umum di kabeh ge kena ka asra ku Allah urang ge termasuk tapi tong dikemplangkeun kabeh ari ngaji mah usul fikihna nu dimaksud abdihi dina aya eta lain cirerese lain jang ujung seueur jang lain jang candy lain tenang jang memang kan secara gamblang awal nabi abdi kabawa kabeh hamba nawada al-mufrad al-mudhof ya umum cek usul fikih lapan mufrad didapatkeun maedakeun kana umum kabeh kabawa ku kata abdi lakinil murad fi hadhil ayat
hanya khususon Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi maka kajian dina usul fikih al-am muradun bihil khas cek ilmu bilagoh majad mursal min babi itlaqil am wa iradatil khas maka tong diterapkeun ka urang Cilea iso jeung Mi'raj salah sasaran cicing cirarese salah sasaran ya. Makanya baca dina insan kami juz kedua hari bener malek ngararaji lima tuh dah hanya lain ngararajang nuturkeun kahayang nuturkeun otak komo hayang loba muatan awas yang bos micin rasa hayang loba muatan kateu hari cicing cirarese nongtong komo geus menuju rek menuju ka pangeran teu kudu hayang-hayangan istiqomahkeun bae amalna datang sorangan karomah ti pangeran hari karomah di tariangan istiqomah henteu riweuh cicing cirarese tong ngalawan urageun sok ngarokok we terasian teh ya terasian yakin matak bi abdihi dinya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak tong hayang sarua ja ujung Mi'raj jang uju judeng jeung Rasul wa mi'rajun nabiyina laesa ka mi'rajina Mi'raj Nabi moal sarua cara urang cudeng dah khusus mujizat cidolan siap ceuk tuh ngagakak meusan ditungtung teraskeun teh ya semangat keneh nyaan titip ulah menyak ka Allah sing leuwih cepet itu Allah Maha Kawasa da lain Rasul angkat tapi asroku Allah diberangkatkeun kan jelas murni hakikat tauhid nol naon Rasul sekalipun makhluk panguliana di hadapan Allah afdalul makhluqat ala itlaq Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi tah itu jangan ujuk deui ame kapaham ya kunuh tawang mana ya kunuh tawang awas ya wan mirian ka budak leutik prek we mirian iya ya itu kunuh cirarasa geus surya kieu jang kunuh tawang ya aya tengek di Cileah aya tengek di Cileah ka desa Tawang sabar kilo 2 kilo aya coba sina lempang tengek di Cileah ka Tawang nge lempang 6 ka balai desa bebeja ka puku rek ngayakeun rajaban di pasantren gitu lempang sorangan maneh kira-kira tereh lami tereh sabaraha bulan kira-kira lempang sorangan tengek itu coba si tengek di Cile keresekan saya kumaneh kudu jabrik deh can cukur-cukur maneh naik motor jangkung udah penek udah jalan butut cerepet ka ditu tereh lami da lain tengek mengangkat tapiku jabrik dibawa ka desa make itulah gambaran asra bi'ab lain Rasul angkat tapi ku Allah diberangkatkeun mata didikan penuh tentang ketauhidan urang terhadap bahwa tidak ada satu amal yang keluar daripada amal Allah Subhanahu wa taala maka kau menyang siapa pangeran kau menyebutkan soeh jubah Rasul mah dagor sia nu kieu cirerese ngamakna lain ku tauhid ari kitu tak hampura ngaraji tauhid ngaraji kajian ilmu tasawuf ulah di kajian jeung ilmu ngahikmah sia lamun ngaji tasawuf dibarengan ku ilmu hikmah sombong buahna asa aing pamben batur salah kabeh menya ladang hikam sombong awas ya cirerese ngaku deukeut jeung Allah pabulit keneh jeung duit partai jadi jangan geus pokona montong teke leuwih ti dituna bapak haur teh nyonton urang muridna teu pernah dititah kitu ku guru ulah make embuk sieun teu anggeus ngabangun kobong anggeus deukeutkeun hate ka pangeran jalan siap teu kudu riweuh geus kitu geus harus milih majak agak ge can pernah sugan donasi ka Cileah pernah teu paling telepon tuh ka budak akang jang sep akang bari ngecos sakitu unggul teu minta akang bari ngecos jang pidoana geus sedang ngarti budak akang mohon ge mamah ka ditu cenah mana euceuna tenang ceuk teraskeun teh
tapi da ideal yang saya tak waktu nang ngabangun datang geus tak ngriweuh geus komo ka kami sing ngabarohong janggus loba jeung ngabarohong wayah kieu bari hampura judulna keur nyian kobong buktina keur meuli mobil sia hampura sabanu kitu cicing tong ngalawan wah rese judulna hampura kan da itu fakta nyata mata rusak lagi gara-gara ulah ustaz seperti itu hendak nanti janggus kene barang lah salwako kecoran teh kuning galak sekalian tapi bener lain yang si pejit galakna lilai kalimatillah sing bener hak tetap hak batil tetap batil dari campur aduk teu galak deui cenah rese awas lamun ngajual masjid 100% Kang hadirin rahimah apa sih aja yang ujungnya tenang jangan jauh masuk ke yang ini aja kaponok ntar aku lihat saja teman hadirin rahimah terakhir naon ciken Isra naon cenah arroh lah al ardiyah perjalanan di muka bumi di Masjidil Haram ka Masjidil awas ya kan tolong nyebutkan Rasul ke kemana-mana ke kemana-mana cenah ge janggus naon make riwayat Siti Aisyah kami tak pernah kalengitan Kanjeng Rasul Masya Allah ya karim bongkar ku santri jurumiyah min manana ila manana we tak mimiti jeung nepi ka berikan pindah leres tah jurumiyah geus ngajawab minal masjidil haram ilal masjidil geuningan teh ulah geuningan teh tadi ge kawasana Allah ngartos Kang Cerese cak tulunutan naon mi'raj yang ujo mi'raj jeung tafsir yang ujo lah geus da baheula barang dehur kuningan sakedeung tereh mukim pinter teuing yang hendi jang amin gitu jang ujo yang ujo sok api-api arroh lah as-samawiyah tenang cijolang tata cijolang terus pada bijeng budak rek balik juga namanya arroh lah as-samawiyah perjalanan di langit jelas langit cendina kitab na Quran 7 lapisan langit aku jeung hadis urija bi ila sama dunya summa ila sama isania salisah rabi'ah khamisah sadisah sabi'ah sidratil muntaha ila haitsu sa'a baca hadisnya cererese tong sapotong mana as-sama dunya kain sok rame jang penuh nu sok rame as-sama dunya sok kurang di pesi heula santri ya terus tamat albihan teh jangan keluarga bacaan heuh sok lah ngajaran we kalau si Jabri itu bisa nanggung sia saya ad-dunya naon cenah ad-dunya hei neng hari Yuli milu ad-dunya bager segatna isim sip wajan ku la wajan naon ku la wajan naon muta'lam bangsa wa dana yadnu dana akan bahwa danin pahia dun ya asalna dun wa digentikeun wau kana i jadi dun ya albiahan jabring sia nangtung saya ngerakeun bil aksi ja'alamuku lawas pa wa kaunukus wa nadiron layafa we tadi misalnya udah jagus halus lah dok neng diburuhan ke gambar mobil bil aksi ja'alamuku lawas pa wa kaunukus wa nadiron layafa mata dun wa jadi dun makna adun ya beberapa tafsir mengatakan bahwa ayil kurba minal ardi langit nu deukeut ka bumi mata penjabar ayat wa zayyana sama adunya bizinatinil kawakib ayil kurba minal ardi langit nu deukeut ka bumi langit kahiji da ujuk
mana korek kahiji kapan asalnya nah hadis nage salisah robiah komisah jeung satuluy tah deui ulah nemal orang Cireres menyak nabi ngaku asih menyak sia kalau menyak deui wae lamun rek menyak jang hendi ka pangeran kunaon japati hiber sok si arek menyak kunaon manuk teu murah arek menyak deui ka Allah kieu gituanan menyak nabi ngaku asih menyak ngaku sia pesawat ciptaan makhlukna Allah ilmu Allah dititipkeun di hambana teu sieun murah pesawat mawa jemaah haji sekian ratus 450 jemaah can sahara berapa ton teu sieun murah tuh tiking nang di bandara Soekarno Hatta ka King Abdul Aziz ka ditu ka Mekah 9 jam anggelenggan di angkasa teu sieun murah itu kan kudratna Allah matak tong menyah sia Cireres ka pangeran awas sing bener atuh ngaraji tauhid teh sing malapah gedang ngaraji tauhid teh jeung ujul wah jangan di tong uslak aslok jang nah ini tong uslak aslok nih sing lurus ngaraji tauhidna ieu mah ngaraji tauhid nyangan muatan ka haris ya cicing Cireres judul ngaraji tauhid ari hayang dimamakeun ku masyarakat hayang loba pengikut hayang nanaonan tauhid rek nyangan jamaah sia tak iya nu kudu omeng mata kawas ngaraji tauhid rasa lain ku ilmu istidraj ku rasa ngaraji nu kitu rasa Cireres bae jangan uju digarek deh mau jangan uju ya beda ieu kiceu na ieu tong menyak kabeh ge kawasana Gusti ulah menyak komok nu kieu mah atuh cenah ge mun nabi mi'raj ka luhur meureun tutungku panon poe masyaallah ya karim sok aya nya kan kuping aya teu kuping teu soehkeun sia teu sopan nyebutkeun rasul tutungku panon poe kapan panon poe na oge diciptakeun tina nurna rasul sia laras kalaulah makhlukul aflak kabeh makhluk diciptakeun tina nur hakikatil Muhammadiyah matahari tina nur rasul nya rasul tutungku panon poe sok mararodel ulah sok kituan eta mah ku ieu kan mata hampura lamun memahami permasalahan geus kana ieu Kang Cil ya ngaji awas ngaji kok ngaji hampura kan bisi jalani mutasilah jang hedi naon karunia bisi Cireres mendekati dengan Mu'tazilah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kapan jelasnya jangusnya dina mukadimah Jamul Jawami. Ya janggono lamun netepkeun tahsin hade takbih goreng selalu ilal akli kana akal pola pikir bukan karena salah itulah termasuk pola dasar kesesatan Mu'tazilah. Kunaon cari Cireres akan kuna urung akan lah. Baju hijau. Perhatian. Si Jolang siapa aja? Atau ngomong masker tuh batuknya. Hampura. Telah jemputkeun tutungku panon poe awas di teges ya kan. Perhatian. Moal geus moal. Jeung deui atuh cenah ari kitu Allah di luhur. Ceuk saha Allah di luhur? Punten Kang. Eta teh ngaraji tauhidna dikemplang jalus. Lamun jujur kana sok baca dina Nur Dolam. Baca dina Nur Dolam. Wa qabla hijratin nabi. Sok atuh bisa dibabu. Kuno tawang. Wa qabla hijratin nabi il isra mimakatin lailan likud sin yudra wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ro'an nabi yuraban kalama dianggap atau hari itu mah Allah dari luhur ceuk saha eta mah pola ente sabodoh-bodohna Kiai Cireres nupang bodoh tidak pernah punya anggapan Allah di luhur sabab geus ngaraji tijan ngaraji qatul ghaib bahwa Allah mukhalafah lil hawadis Allah qiyamuhu bin nafsi laras geningan nyebutkeun ka luhur atau baca sarah Nur Dolam mentok ngaji tauhid sing beres Cireres
innamal makanu barang kuno. Nah itu milu jang kuno, semangat jang kuno. Kuno tabang milu innamal makanu mansubun lin nabiyyi la lillahi tanazzahallahu an dzalika. Kabar tempat Sidratil Muntaha hanya nisbat ke Allah, lain ke nisbat ke Ros, lain ke Gusti Maha Suci Allah tina tempat. Mata tunggu nak bet hatta ro'an nabi roban kalama min gueri kaipin walan hisorin. Tidak ada kaib bagi Allah, tidak ada inhisor untuk Allah. Itu ciri resep. Siapa jawab tuh? Ulah milu dicager. Hadirin, jangan ujuk. Aduh, Gusti Agung. Semangatnya yo. Resep sono janggo ya. Orang Cirerese. Dari sadap. Iya mudah bila kanca tinggalun. Kodoan sih ya. Datang ka kono. Kayak miroj ujuk miroj. Jadi intinya di HP keyakinan orang hanya kewajiban nekadikeun atas kejadian Isra jeung Mi'raj bade kahartos bade henteu urusan mukjizat tos we kitu. Adapun Isra urang Cireres, urang Cire wayah Isra pinah ka masjid, pinuhan madrasah, pinuhan amal-amal sah ngan Mi'rajna ka bagian rohani urang isrokeun mun tadina salatna poho ka pangeran ingetna kana kingres ingetna kana kelompok tani jangan deh ya kumarek boga proyek lain ha dijakeun situ cenah awas teu mere ke leuwihna jangan deh kitu kan dah tinggal isrokeun batiniah urangna mana kadina goflah sing naik janten yaqdah tina yaqdah israfil sina jantan hudur tina hudur israfil sina jadi goibah wal musyahadah. Tapi sama janggu sih itu mah wajah jih janggu 12 siap ini sabar jam deh wah bohong sini ngabis tuh no tuh jangan ujuk sonolin sok atuh kurang dibongkar asbabna pangna terjadi Isra sareng awas rese sok nempas lain Allah butuh sabab rese maksudnya sangkan orang bisa ngambil hikmah dina asbab eta da Quran ge aya asbab nuzulna hadis ge aya asbabul wurudna tah Isra jeung aya asbab kejadianana di antawisna 7 cek ulama nan moal 7 sararea waduh nyabak tarang puyeng cenah moal anget ka subuh 7 kabeh mah 1 2 3 elahnya kalau bakeun cekap tilu hiji wae tuh aja geus mulai kuat deui tenang aja hiji rek ngaijabah doa na langit waktu beda pendapat jeung bumi macenah bade ngaijab doa nalang waktu beda pendapat jeung bom hari calik teka tingali Cirerese penek idola maka tinggal di dapang harupna cek putung badan cek bumi kami lebih mulia ngit batan maneh cek langit kami lebih mulia batan anjeun bumi naon dalil ngaku mulia cek bumi pangna kami ngaku mulia di kami aya nu mahal hargana berharga luar biasa mana emas nantina inten di mana ayana berlian di mana ayana minyak aspal di bumi lin sararea mata kurang tawang kurang celeah Cirerese ngalut ka Maluku ka Kalimantan ngaralamas leres dah badak untungna leres miliar liar itu mata pangna marangkat kan luar biasa dan mahal emas hargana kabarita mata pantes mun bumi merasa bangga ngarasa mulia ku ayana kehadiran emas di lebat bumi di walar ku langit
nu cara emas mah herang gitu aya di kami ge naon ngaranna bulan matahari ben Jupiter Venus Merkurius planet-planet kan di mana ayana di langit al-kawakib as-sab'i as-sayyarah bentang 7 an berjalan dina relna min tokotil buruj rasi-rasi bintangna cek kajian ilmu astronomi hiji-hiji lah geus panjang nanya anak-anak karunya bisa bingungan cek bumi di kami aya nu mulya naon Ka'bah Baitullah tempatnya di Mek khusus ka Mekah mata manusia saalam dun norek haji jeung pasti kudu ngulingan Ka'bah bae Allah moal ka Paseh kita mah gamar di Paseh nah di Paseh mah gamar wungkul sok anu ngalah cukup ka India geura teu kaji sia ngalah cukup ka Pakistan teu kaji heug arek ka India mah ngan ulah ngalah cukup haji ka haji ka wayana kudu ka Mekah haji jeung umrohna lain ka Paseh eta mah diajar kulilingan dina gamar bungah bumi sabab Ka'bah aya di bumi manusia sealam dunia ngalut ka Makkah sanajan ayeuna bejana corona deh teu bisa cenah ge jamaah haji di Indonesia ka Makkah kamari tepang jeung ngahajian teu tiasa cenah tapi buka dah kumaha ka hade kiai urang Cirerese ulah mentang-mentang mama nyarekana ke pemerintah teu cagor cenah ge haji-haji dicare rasa perlu dihandap Cirerese datang ka luhur ka ditu tanyakeun kunaon pangna warga Indonesia tidak diperbolehkan masuk kota Mekah waktu ayeuna lain waka ngeyel ka pamarentah gua batul lebih apal dalamun bener mah ngaraji kiai Cirerese na ngaji pikir sih bener lain Quran unggul jeung hadis bari teu becus hiji Cirerese jauh kan ya bener cek kajian ilmu fikih jang ujung lamun sieun madarat di Mekah na haji jeung umroh makruh maksakeun haji umroh hartos melede lamun sieun madarat makruh maksakeun haji umroh kan lamun geus tahaq kodoror nyapa madaratna haram haji umroh naoge mantak ngaji fiqih geura Cirerese doraka teu ngaji bidi nya jagusna doraka jang kuno teu ngaji bidi urang mah otak pas-pasan dan otak mujtahid awas sok tahu Cirerese beulahkeun masakan jang ujo tuh ceurik jang ujo buah milu sia kacudeng ka ditu hadirin rahimah cek langit di kami aya nu kawas Ka'bah Baitullah ngaranna Baitul Makmur Baitul mutawabna malaik lain manus per hari moal kirang tina 70.000 malaikat ngalut tawaf di Baitul Makmur baru teu pernah gantian da cahaya beda jeung di bumi gantian da heureun dua-dua cek bumi di kami aya nu leuwih mulia saha Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi makhluk salam dunia diciptakeun tina nurna Kangjeng Rasul matak laulaka lama khalaqtul tah dirinya langit teu bisa nemal rehe jempe rumasa eleh debatna jeung bumi nu akhirna langit ngadua ka Gusti Nu Mahasud unjukan ka Gusti Allah hoyong kasabaan kadampal ku hamba Gus Muhammad bin Abdil nu janten kebanggaan bum akhirna Allah ngaijabah doa na langit terjadilah Isra sareng kitu tah dongeng awal nama kurang diambil hikmahna Cirerese bumi jeung lang beda pendap ujung-ujungna paseah henteu pehe kieu paseah henteu jang ujung langit aman bumi aman nu awalna parase beda pendap tapi ujung-ujungna ngahari siap menerima kekala mangka nah hikmah daripada itu tatkala datang ka taun datang ka Cireres datang ka Cijol datang ka Cile muncul perbedaan penuh mihapek perbedaan jangan sampai menimbulkan perpecahan satu sama lain. Kenapa? Perbedaan sudah menjadi sunnatullah. Hal wajar beda, kita sikapi perbedaan dengan penuh kebijaksanaan. Siap Cirerese? Wios benten wios tuh benten.
hehehe uyos beda nikmat beda mah kopi coba kopi wungkul raos tuh pahit campur jeung gula raos istri wungkul raos itu apa ketunggu raos tuh hijikeun betah tuh tah diri sorry yang ujung mah gara-gara jang uju beda jeung bojon di hiji melahirkan budak sabaraha jang uju nikmat dan nikmat budak tuh dengan nikmat mangkana wajar beda-beda maka ada peribahasa kepala sama berbulu tapi pola pikir berlainan sok jangan asep jabrik rambutna sok da bener emutan jeung mamahna laras teh sami rambutna tapi beda isi otakna tong boroning benten mas itu nyambung teh tong boroning benten mas darah sak mas paka oge jang punuh nu ganteng kalem pangorana ih asana teh sok mas paka ujang punuh ya ayeuna mah keur fokus ngaos isi otakna teh ngaos mungkin beres bangaosan geus loba pikir lain ngaji saha pamajikan nya isukna lain deui naon tadi teh SPPT bukan dibayar engke subuh lain deui buka HP da online beureuh ngawok data naker ka desa geus loba pikiran leres mangkana seorang ahli filsafat muslim dunia Imam Qutbuddin Ar-Razi jeung budak sakola ngaranna Raijes beliau mengatakan dalam kitab Risalah As-Samsiyah balil insanul wahidu yunaqidu nafsah fi waqtain manusia sendiri kadang-kadang mendobrak pola pikir sendiri dalam waktu yang berbeda makanya wajar beda tapi ini HP jangan sampai menimbulkan perpecahan satu sama jelas deh apalagi di negara Indonesia anu bine loba agama loba suku loba bahasa kurang batak aya batok aya leres terang beda-beda suku warga negara Indonesia tapi kita sikapi perbedaan untuk menjadi persaudaraan makanya kebijaksanaan para pendiri bangsa dahulu kala jago Mbah Hasyim Asy'ari para pendiri proklamator kemerdekaan Indonesia mereka menyepakati bahwa asas negara kita sepakat bahwa asas negara Pancasila bukan Al-Qur'an dalam rangka merangkul semua warga yang ada kafir kawadahan ku Pancasila Islam kawadahan ku Pancasila urang Batak kawadahan, urang Sunda kawadahan, urang Melayu kawadahan, urang Jawa kawadahan, urang Madura kawadahan. Semua warga negara Indonesia. Itulah dengan bingkai asas tunggal Panca. Mengkana Panca bukan ideologi agama, tapi hanya sebatas ideologi hidup berbangsa dan bernegara. Maka jangan pernah ditabrakan jin ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, banyak ustaz-ustaz terpaham asbab nuzul dianggap Indonesia kafir, Indonesia kabur. Kenapa? Karena asas negara Pancasila bukan Al-Qur'an. Tuh Quran surah Al-Maidah. Bayangna mun aya kada sih aya kana. Pesikuy. Hanya ujo keheul maneh. Kada ya. Sok baca asbab nuzul ayatna. Ngajual Quran nu sopan sia. Quran ayat wa malam yakum bukan itu sasaran anak. Maka perlu dibongkar bener mengaraji mah itu anak. Atau udah mau anak Quran terjemah sih mah, lain mau tafsir. Cicing kuno. Bahagia dan tuh cara sih. Dak letik. Tijolang siap dah itu. Buah keheul cuma ka budak. Itu. Jak ujung Perhatian, mantap kudu syukuran di Indonesia asasna ku Panca aman, perang teh, jadi kita saling menghargai, Muslim menghargai kafir, kafir menghargai Muslim, kan we akidah masing-masing, etah. Makanya Allah Subhanahu wa taala wasiatkan Nabi Ibrahim alaihi, wahai Ibrahim anjeun kudu alus akhlak walau ma'al kafir sanajan jeung kafir
Makana lamun urang jujur Geraja Agustina kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abulas As-Samarqandi nyaurkeun ngutip pendapat Imam Maimun bin Mahran. Bismillahirrahmanirrahim. Ijah bohong hayang lebih kaja dari teh nyaujuh salah satu asya'a al muslimu wal kafiru fihinna sawaun. Oh nyaujuh kok tanu kenek alit cirerese Cijolang, itu lu janggung, Bangkok, sok tenang cok, sama tunuhnya al muslim wal kafir bihinna sawa tilu rupa perkara muslim jeung kafir sarua dirinya majang kuno iya kudu saling menghormati satu sama lain. Mana hiji man kana bainaka wa bainahu qarabatun fasilhu musliman kana au kafirun sahabai jalma nu aya sifat karabat antara anjeun jeung eta jalma aya kaduluran wajib disambungkeun hubungan silaturahim eta rek muslim rek kafir mata mun aya urang cire boga dulur non mus wajib silaturahim ulah sote akidahna kabawakeun ku itu. Urang lah kafir siapa mau hayang wawuh doraka. Raskin. Nyahan teh nyunggun. Nu kadua jamuju mani tamanaka ala amanatin fa'atiha musliman kana au kafiron. Siapapun urang cire, urang cile, urang cijol, urang legok hangseur, legokul lur. Anu diberi kepercayaan siapapun orang yang memberikan amanah kepercayaan maka wajib amanah itu dijalankan. Tong hianat rek muslim rek kafir contoh nu boga PT saha wayah dieu kafir lain anu ngagaraduhan CPG saha kadang-kadang anu boga pabrik baradag saha nu boga Indomar saha nu boga Alfamart saha nuboga ape saha kafir lain siapa karyawan di lembaga muslim nu kasirna muslim ladangna muslim lain tatkala mereka diberikan amanah oleh dunungan kafir betujeun ulah khianat ulah hilah kafir ieu dunungan pesakan 1000 mah moal kapanggil bangsat sia doraka dipercaya kernya pengmobilnya dah dunungan kafir ieu pada dicopotan sawareh pelekna moal kapanggil ieu doraka kan teruskeun nomor katilu man ahadahu fabilahu bi ahdika musliman kana au kafiron innamal ahdu lillah siapapun jalma anu anjeun jeung eta jalma punya kali perjanjian maka wajib janji dicubonan rek janji ka muslim rek janji ka kafir sabab hakikat janji jeung Allah. Contoh urang cireres urang legokul urang cijol hayang boga motor NMAX nu hargana 90 juta jangan 90 juta NMAX 50 20 40 salapan tuh pas salapan kan orang teu boga duitnya kan langsung cash mah teu gaduh jangan kapan kali itu ngiridit hari 3 tahunan 5 tahunan nah sabulan sekian tah sahakan anu ngiridit geuna saha kafir aku mau janji per bulan kudu mayar sekian ada geus jatuh tempo lah aing moal dibayarkeun kafir ieu sulape doraka eta gegabah mun urang jatuh tempo kudu may tapi can bohong laporan kalisi ka adira hampura abdi can bisa mayar bulan ieu kalau gitu mau kalah kabotora dijual di kabatur tanpa sepengetahuan atau diberi srek kan doraka gitu anak akhirnya motornya bodong kamu aja pakai mobil kosong mangerakeun jangan di awas ya jauh dulu pasien kamu jadi penadah mah wah geus riweuh pasien nyan geus telolet dah geus bae ngacina ya geus aya isarah telolet
Makanya perbedaan kita sikapi dengan penuh kebijaksanaan. Sekalipun dengan orang kafir kita harus saling menghormat. Makanya asas negara bebas, mau sistem demokrasi silahkan, sistem khilafah silahkan, yang terpenting agama yang ada terselamatkan, persatuan dan kesatuan antar warga bisa terciptakan. Itulah komentar Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Qadaya Fiqhi wal Fiqhil Mu'asyir Sohifah 532 jelas secara resek turutan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nuki mah bagian yang hendi guru sekolah kepala MI untuk bisa eureun jadi guru MI nah ya. Muasa nuki maka bagian yang hendinya ya urusan wawasan kenegaraan, tapi santri siap tampil dalam rangka membongkar fikih kebangsaan supaya tumbuh jiwa agama anak kuat, jiwa nasionalis saya untuk bisa menyatukan antara keislaman dan kebangsaan. Gaya cenah bagian yang halus ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bunuh tawang geus mele teh ya. La yustaratu ayyakuna nidamul hukmi al-islamiyyi qaiman ala asasil khilafah au ala ghairi asasil khilafah kal andimah al-jumhuriyah syaritotal iltizami biriayati su'uni dini wa dunya li'anna al-muhimma huwa taqayyudu binidami surah. Mangga si Rere saya nyalira. Jadi intina keun bae asas negara Pancasila yang terpen agama di jerona aman, persaudaraan antar warga bisa terjalin. Eta yang bono can puguh mun digenti ku Islam, digenti ku hilafaina rek aman negara, bakal jadi perang saudara antar warga negara yang ada. Makanya amanat Rasul, amanat Imam Al-Ghazali harus disatukan antara ulama dengan ulama. Mata kuduna hiji tah, kang kuno deket jeung kiai, kiai deketan, kang kuno bisi hese ngabangun ke jam kelekete kuno. Tapi awas no, mulia keneh jang kiai batan kuno. Tapi ulah kiai kena-kena kiai menghargai. Lamun dibuka derajat itu mulia keneh ya ka kiaian. Ulah sombong kena-kena jadi kuno. Hampura aja kunonya. Tapi awas terus lagi ulah kena ustaz dah gaya jadi sombong kamu ulah itu keras kan mual beres jang agama tanpa dukungan negara mual beres tanpa modal agama yang kuat. Cuk saha cenah saya tadi dia kurang diajar ngaji fikih kebangsaan ameh tong jumur kiaina mangkana pun dan ya yang bono kenapa kadang-kadang kiai radikal, kadang-kadang ustaz liberal, itulah gara tidak memahami atas Islam yang sebenarnya. Islam tidak pernah mengajarkan radikal, Islam tidak pernah mengajarkan liberal saya ngobrol malu SD, tapi Islam mengajarkan tawasud, sikap moderat yang di tengah-tengah. Makanya radikal cek Arabna gulung, liberal alabna taksir. Makanya ulama mengatakan bahwa ad-din wasitatun bainal quluwi wa taksir. Agama selalu ada di tengah-tengah antara radikal dan liberal. Makanya radikal salah cek agama, liberal pun juga salah cek agama. Tapi Islam mengajarkan at-tawassut bainal umuri kulliyah. Inilah yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, membuat tawassut dan tawasul tidak tahu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ngobrol di bahasa Jakarta ini kurang ruyuk kayak kumajang alus saya bisa disedikan kayak kukan nah kan kamu raya teras kan mual ke ya mual beres agama itu didukung aku negara sok ya kurang aja sorangan itu wawuh jeung RT sok janggus itu wawuh jeung punuh kamu hal didukung aku bunuh mungkin bakal dihilir dan mata kurang teta jeung kuno deukeut da gitu kan mohon bahkan kiai kudu aya di pemerintah dalam rangka apa kan tilu cek atia hiji tugas kiai di ke pemerintah nushin rek ngasehatan
mapa tahan bilih kang kunuh malaweung da jelema lain malaikat kunuh teh wajar bener jeung wajar salah nah kiai aya di jelema bisa ngelingan kan bisi kuuh malaweung. Nu kadua tujuan kiai di pemerintah daf'il madzalim mencegah kejahatan mereka. Bisi aya aparat pemerintah rek mencitan dana jumlah ku ajengan lo sarwana jengan abdi minta sawar gajah borokan kitu hampuraan nanti kan hampuraan rada awet jalan ke pasantren soalnya kukuring teu dibikeun ka orang desa montong sia keun uing jeung masyarakat dah ditungguan kukuring aman rada awet jalan ka bono dah bukan kadang-kadang tutungan makan pejet sampai logis pejet jalan ya kapan semena dipesakan saware kurang murah maka tugas kiai daf'il madzalim cegah kejahatan mereka ari aya di jero nomor katilu tugas kiai di pemerintah asy-syafa'ah fil maradi dukung program pemerintah anu akur jeung aturan Allah sakitu terus ya matakna agama beres mun pondasi agamana kuat sarua agama bakal beres mun ageun dukungan daripada negara matakna Rasul tegas dina hadis nu dimuat dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanul Aqwal wal Af'al bahwa al Islam wa sultan akhwani au amanah Islam dengan negara bagaikan adik kakak si kemar ari ngaran si kemar la yasluhu wahidun minhuma illa bi sahibi moal beres lanceukna mun teu akur jeung adina moal akur mun teu akur jeung lanceukna mangka kudu seragam adi jeung lanceuk Islam sarua jeung nagara kudu saling mendukung al-Islam usul Islam merupakan fondasi wa sultan haris negara sebagai pelindung penjaga agama wa mala usalah yuhdamu wa yahna andai kata negara tidak ada fondasi yang kuat agama mogok dan kubu dan bunuh maka yuhdamu negara akan berantakan acak-acakan so rasakan kurang jadi bunuh kurang jadi RT jadi RW jadi kubu tapi lemah agama urangna so kadang-kadang loba pisan hakeun tuh lumayan saya lamun eueuh iman mah pesakan beak digeleng ke masyarakat tapi kan urangna kuat iman kitu hak batur moal da aya rezeki mah teu urang itu kan sok sabalikna wa ma'la uslah hari salah doi agama kuat tapi teu aya dukungan negara tunggu akan tersia-siakan agama bukti nyata Timur Tengah akhir-akhir ini perang saudara Islam dengan Islam sanagara perang kabeh muslim saudara kenapa itulah lemah jiwa kebangsaan tidak ada dukungan penuh daripada negara tapi di Indonesia agama barat sukuna barat bahasa nage barat asas negara panca alhamdulillah karena mampu menyatukan antara ulama dengan umaro ulama ikut andil dalam rangka mempertahankan keutuhan NKR maka riuh-riuh teuing urang Cirere betah salat di Cirere eueuh nu nyarek salat di Cirere da salat lain ladang panca sila ladang sapinah salat maka jangan pernah mengatakan Pancasila togut dan togut karena bukan Al-Quran dak lain ideologi agama Pancasila memang lain hanya ideologi hidup berbangsa dan bernegara tetap ideologi agama kita aswaja ahlu sunnah wal jamaah tauhid asnariyah al-maturidiyah tentang cara fikihna mujtahid kan opat tentang ilmu tasawufna Imam Junaid al-Baghdadi jeung sanes-sanes angka dieu jam 12 tos pas kan tos aduh nyari aduh loba keneh ieu ulah penting teuing nya hoyong keneh itu gerakan ngaroe hoyong keneh cenah tunung lah ya ulah magandung kamari cenah bohong nomor kedua kurang keranjengkeun ya alihatah bijamil ulum asbab iso jeung mirod rek nguasai kabeh ilmu matak linuriyahu min ayat tijolang Rasul teh diuruk langsung ku Allah
ilmu dohir ilmu batin hikmahna urang cireres geus tunu tong eureun milarian ilmu paling penting keur nu geus pewat ieu mah tah geus kolot di lembur beda jeung salinya kan tah nu kolot ilmu teh we ilmu fiqih ilmu tasawuf jeung ilmu eta fardu ain dipelajari doraka teu ngaraji fikih doraka teu ngaraji tasawuf doraka teu ngaraji ilmu fikih keur meresan dohir sah ibadah tasawuf keur meresan batin ameh teu malawung jeung ujug tauhid keur meresan rasa mata ceu akia wa ta'alaman ilman yusahihu atan wa datan wa muzakiyal qalbi sekolah hadis salah satu fardu ainin pa'rifan wa mal biha hasul najatun wa bila insyaallah mulia dunia mulia akhirat bagja dunia bagja akhir intina eta ngan ari keur santri mah tong cukup eta kejar nang sorokna kejar maani bayan jeung badena kejar usul fikihna supaya naon rek ngabongkar Quran gagah ngabongkar hadis gagah mun ngabongkar Quran teu bener ilmu alatna geus acak-acakan da akhirna timbul memecah belah ummah lain salah Quran lain tapi otakna teu mahi kana Quran jeung kana hadis mata urang mah rumah sabon naos fikih we kantun nahwatun sapinah we sok eta barokah teh sapinah terakhir hiji deui kapanti ujang cina ge fardullah alaihi wa ala ummatihi as-shalawatil khamsah rek mardutkeun salat nu 5 waktu ka nabi jeung ka umatna da meme aya isomil mangan aya lohor aya maghrib aya subuh jam 10 nana tuh hanya qiyamul lail tahajud hungkul baheula teh 2 rakaat mantakna pernah Ahmad Musodik tahu sabaraha Ahmad Musodik yang kurang Bogor pelatih bulu tangkis kokoah di tengah-tengah masyarakat bahwa masyarakat Indonesia belum saatnya sholat 5 waktu can wajib sholat ke orang Indonesia kenapa Indonesia masih masa-masa makiyah lantaran jelema loba can harayangan sholat disebut can wajib atau teyah untuk sholatnya mahasiswa sini Indonesia berapa juta ikut dengan pemahaman Ahmad Musodik akhirnya lohor henteu maghrib henteu subuh henteu isya henteu hanya cukup malam 2 rakaat saja subuhna nongre lohor ulin asar JJS maghrib nongkrong isya masih jalan-jalan tinta untuk perlu ditewak ku sadekna penjara aman kembali deui masyarakat sakumaha biasa ngan mau diamanatkeun ku Allah mau diamanatkeun ku Kangjeng Ros ku para ulam lain ngayakeun salat tapi membangun salat ta ieu anu urang ya Allah ya Karim tapi muga dipasihan biasa amin naon ari ngabangun salat jang ucu tuh cekikan kan jelas liyakun hamuka iqamata shalah la juga salat nu kedah diingatkeun lain sebatas ngayakeun tapi iqamatu shalah ngabangun salat iqamah shalah Imam Kusyairi nyangem hibdu hududiha zahiran wa batinan ma'ahib disirri ma'allah ngajaga aturan salat dohirna bener cek fikih salat rukun mumtilatna wa batinan bener cek kajian tasawuf batiniyahna ta ieu nu paling hese nomor katilu tentang haqiqat tauhidna mahib disirri ma'allah menjaga rasa tak pernah putus jeung Allah ieu nu paling susah asana kan tim milih takbir tapi keur kasalang ja ujug urang bogancan rasa jeung Allah we teras Allahu akbar parah aya dengan asa can gadunya PR we inget we ka sawah urang komo jang bunuh inget kana mangga SPP teh can dibayar teu teu di aku sawah we mata ke rumah sak mah urang nyage geus kolot ieu umur geus kolot geus nenek can boga asana ari kudu ngudageun kan mahib disirri ma Allah mah asana ari ngajaga syarat rukun mah insyaallah nya sebuh tanpa lebah ngajaga rasa tak pernah lupa Allah masya Allah susahna luar biasa tapi dalah ning gitu ulah jadi putus asa teraskeun we salat sanajan hate ka sawah keneh sanajan hate ka sapi keneh kajeun hate kana SPPT nu teu di aku keneh bios teraskeun salatna kan kalangkung kana kingres oh kingres
tongereun kangge kena kires wios kan keraskeun salatna kan hikam ge mepedenya kan la tatrukid dzikra li adami huduri kama Allah fi tenang ulah eureun zikir ka Allah ulah eureun salat sanajan keur salat masih can bisa hadir hate jeung Allah masih inget kana kingres inget kana sapi inget kana pita inget ka lauk inget ka sawah wios engke mudah-mudahan lami-lami dawam syariat dijalankeun salatna tetap dijalankeun lami-lami Allah ngaiserkeun batinna tina goplah jantan yakdoh tina yakdoh jantan hudur tina hudur jantan goibah wal musyahadah eta jadi iqamah sholat anu buahna iqamah sholat jadi sholat anu hakikat tuhratun lil qulub hate bersih moal aya hasud moal aya ujub moal aya riya murni we idharun lil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah di mana hate geus bersih ladang sholat anu nepi kana hakikat sholat waqti tahun libabil ghuyub bakal terbuka ka alam gaib matak ngalangkung ka makbaroh katingali kondisi ahli kubur nah keur bagja nah keur cilaka matak nitip mun ngalangkung ka makam bacakeun salah eta teh ningalikeun daku ahli Allah mah katingalieun kan katingalieun kapan tadi teh buah tina salat anu geus nyata tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun libabil ghuyub sok gerang ngalangkung ka sobreng kudu kayak makam kan badan ulah paksa repet deui nya geus rada ngaranegang geus ngalauna balik ka awaskeun salam Fatihah keur anu aya di eta bungahna luar biasa eta ahli barudak teh mun urang uninga mah wah hei cirerese kena boga motor oh serepet udah awas saya kena jabring mana moal amak cenah moal tuh hadirin rahimat itulah intina muga urang sadaya dibuka hijab ku maha suci ditiasakeun kanggo ngajalankeun hakikat salat dohir batin jeung rasana insyaallah mun salatna geus beres puncakna kabeh nuturkeun kana salat sabab jelas salat miyarul muslim mukhul ibadah adalah salat sapi itu bae nu tiasa kadogikeun muga ageung barokah sareng manfaatna deui ieu tempat sing langkung barokah kiaina langkung aris iqomah pamarentahna langkung jujur jeung adil masyarakatna langkung saroleh jeung solihah engke bakal tercipta lego ulur cirerese tawang cileah janten badah thayyibah warabun ghafur mugi ieu pasantren termasuk pasantren anu dibarokahan ku maha suci nami miftahul hikmah itu mah baitul hikmah akang dirinya darul hikmah sarua nu ka ditu mah mursidul sakok kabeh urang tawang anu melihaur kuning mudah-mudahan sadayana kain barokah ti maha suci amin hapunten bede aya carios nu teu mantak raosna hapunten yang ucu moal megat yang ucu moal anu leres semoga jadi ilmu nu manfaat nu lepat eta mah kabodohan di sim abdi nedageun siapun teh bakat somanya kan ka urang cileah lain kohol mah bakat rindu ka jang ujug tuh geus nempuan jam hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.